Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dia, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun dejara carios si Doclo Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basahan. Malah mandara janten hiburan atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya, tong hilap dirojong, ditarwelan, tombol, subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos, like oge komen. Mangga mitra, supados senjang kolongting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita, sok kaparayun sadayana. Kocapkeun kisan cabodas basa geus tepi ka wewengkon muara bakti laju hanjat. Jelas arek mapai jalan anu berasna teh ka puseur dayeuh. Si Doclo anu keur cicing na luhur tangkal kain nu aya di jero saung ranggon teh basa kabeneran noong merhatikeun ka palebah walungan. Atuh mani kagetna cenah aya jalma numpak orai sanca sagala rupa. Lain numpak rakit atawa parahu ieu mah. Uluh aya jelema numpak roai numpak orai. Alahna saha eta jelema teh aya ku aneh. Moha kitu tukang orai mah enya tukang obat. Kituna teh bari cut atuh turun. Panasaran ku eta jalma, si Doclo laju lempang rek nyampeurkeun ka eta jalma. Sedengkeun kisan cabodas anu geus tepi ka sisi walungan laju hanjat basa keur jongjon lempang merhatikeun ka jajalaneun. Di hareupeun teh katampo aya jalma anu nyampeurkeun aneh. Eta jalma teh kaayana teu parok jeung batur, awakna beda pisan jeung batur. Basa geus pasangrok si Doclo teh anu miheulaan tumanya. Saha Mamang teh euy? Duh hebat tadi katempo numpak orai. Mamang teh tukang obat. Kuring lain tukang obat. Tonggak apa? Kuring mah lain tukang obat sia. Oh, lain tukang obat hampura atuh da teu apal. Panya teh tukang obat bisa nalukeun orai, numpak orai sagala. Urang mana Mamang teh rek ka mana ieu teh? Kuring ti leuweung Sarapakinaka. Rek ka Puseur Dayeuh. Nah bener. Puseur Dayeuh teh jauh ti dieu. Bener Mang, deket ti dieu Puseur Dayeuh mah. Nah rek naon Mamang bet arek ka Puseur Dayeuh sagala? Rek miluan sayembara. Miluan sayembara? Kabitaku hadiahna Mamang teh? Nya. Lian ti eta hayang ngajajal kasaktian anu keur disayembarakeun. Nu cenah eta garong teh sakti mandraguna. Nah Mamang kira-kirana bakal mampu kitu nyangkalak eta garongna? Kahade Mang ulah kawas nu kamari, kalah kakalabur. Ke. Nah maneh bet apa? Nah lalajo kitu. Sawaktu eta garong adu hareupan jeung anu miluan sayembara. Gancang bejakeun di mana? Enya Mang, garongna teh aya di dieu. Puguh atuh kisan cabodas teh mani bunga. Anak itu mah cenahan teu kudu hese neneangan. Jadi di dieu nya. Kebenaran atuh. Enya Mang, di dieu. Kapan dumuk matuhna ge di dieu. Mang teh teu kudu hese capek neneangan ka Puseur Dayeuh. Hayang pangijeng eta garong mah. Nya, da beneran. Namanya apa di mana tempat dumuk matuhna? Nya apal atuh Mang. Geuwat anterkeun ka panemukanana engke ku kuring bakal diberi hadiah. Lamun kuring geus menang kana hadiah sayembara. Jadi Mang terek muruhannya ka kuring teh. Heug atuh alus. Nya, bejakeun hayang naon? Pasti bakal diturutkeun. Hayang eta we kuring mah Mang. Hayang numpak orai jiga Mang. Tu kudu diburuhan itu jeung ieu. Alah, gampang lamun kitu mah. Lamun maneh hayang numpak orai mah,
ayeuna keneh age bakal diturutkeun. Hayu, urang ka balungan. Ceuk Kisan Cabodas ngajakan ka si Doclo turun ka walungan. Atuh si Doclo teh nuturkeun we manehna teh bari sajeroning hatena mah sesirian da puguh kapan manehana atuh sasat anu disayembarakeun teh basa geus aya di handapeun walungan. Laju we Kisan Cabodas teh nyalukan orai sanca nu tadi ditumpakan nu kabeneran acan jauh ninggalkeun eta tempat suruk. Suruk orai teh ngojai nyampeurkeun. Sok tah, ayeuna mah kari numpak jang. Kahayang maneh bakal laksana. Alah, orai teh nyampeurkeun geuning bisaan si Mamang teh. Uluh, manisa gede kieu orai teh ye. Keun lah, kukuring bakal ditumpakan. Curelat Ki Ajleng si Doclo teh laju numpak kana tonggong orai. Mireungeuh gerakan si Doclo anu katempo ngalayang hampang kawas kapas. Atuh Kisan Cabodas teh manik ngaranjuk kaget. Tetela eta jalma teh geuning boga pangabisa. Sokomo basa nempo eta orai teh anu ditumpakan teh jika anu beurateun kalah kati lalap we. Kekuateun nahan awak si Doclo anu ngadadak jadi berat, ngadadak jadi ampek. Kajleng atuh si Doclo teh hanyati we. Napak kana luhur batu. Berateun tetela geuning orai teh Mang. Teu kuateun mawang ngojai awak kuring mah yeuh. Allah, nasa maneh teh sabenerna? Tetela hebat geuningan. Boga pangabisa. Ngaran kuring mah Doclo Mang. Halah, tetela awak maneh teh geuning letik-letik berat. Nahan teu miluan kana sayembara. Ari boga pangabisa mah. Komo kapan apa tempat tumuk matuhna? Keur naon Mang? Miluan sayembara. Piraku kuring teh kudu newak nyangkala kuring sorangan. Kapan kuring anu disayembarakeun teh? Basa ngadenge jawaban si Doclo Kisan Cabodas teh mani molotot bakating ku kaget. Teu sangka jalma anu keur di teteanganna teh sing horeng eta geuning ngaranna teh si Doclo. Anak kitu mah manehna teh keur diulinkeun we diheureuikeun ku si Doclo. Tetela maneh geuning garongna teh. Kurang ajar sia kala ngaheureuikeun ngulinkeun. Lain ngaku teh tadi keneh. Wayahna maneh bakal dicangkalak sia Doclo. Nyape kowe Mang ari memang Mamang sanggup mah mampu nyangkalak kuring. Sok geura cangkalak urang tarung. Kisan Cabodas geus hanteu loba catur. Laju we atuh ngakajleng ngarajang dina kakuatan sanca barajana dina tata kada kejurus sanca muka. Leungeunna ngalogodor jiga hulu orai anu rek macok. Si Doclo gentak ngagiwar. Los panarajang Kisanca teh entengeuna keur bisa disingkahan digiwarekeun ku si Doclo. Puguh we atuh Kisanca bodas teh jadi panasaran. Kisanca kiwari nyusul tepus ku panarajang susulan. Leungeun kencana ngawangun gerakan buntut orai anu rek ngababu kana beuceuli. Tapi si Doclo ngan sakilat awakna nerus bumi alias ngabalasa kana cerot taneuh samet cangkeng. Puguh we atuh babukan leungeun kenca Kisanca teh ukurnya moskeuna kana tempat kosong. Sedengkeun ari si Doclo anu awakna mabas kiwari geus mucungul dari bari nulak cangkeng we nyeungseurikeun. Jurus nanahaon eta teh Mang? Jika orai geuning, nah jurus orai bedul atawa jurus orai koros? Kade jurus orai koros mah jiga nu nyawe narajang teh garang jungah bahayakeun. Sok padahal mah eueuh nanaonan. Kurang ajar sia. Montong ngahina sia Doclo. Urang teruskeun ditarungna. Tada. Hep hiat. Heak Kiajleng Kisanca teh narajang digerakan leuwih cepat batan tadi. Malah katempo leungeunna anu parungkal-paringkel teh ngadadak leuleus jiga orai we. Kajleng kasatukangeun si Doclo kulawit kana beuheung. Kek beunang didengkek arek di batak. Puguh we atuh si Doclo teh kiwari teh aya dina cangkreman eta Kisanca bodas. Tapi si Doclo pangkat sikapna tetap tenang we, malahan majiga nu ngahaja hayang nyaho nepikeun ka mana cenah kekuatan kehebatan Kisanca bodas teh. Sedengkeun ari Kisanca bodas manehna geus bungah.
Teteh lah cenah geuning, ye karong teh hanteu sabaraha pangabisana. Ukur-ukur sageprakan kiwari geus aya dina cangkremanana. Benang sia kurang ajar. Teu sapira geuning sia. Nah, eueuh nu pecus. Ayeuna sia ku aing bakal dibatek ya beheung teh. Sok, arek taluk, arek nurut atau arek ngalawan. Sok we batek ari bisa mah beuheung kuring teh mang. Sok batek keun da moal naon lah. Kalau nang tang sia kurang ajar. Beung si Docolo teh laju we atuh dibatek. Ngan orokaya eta kisan cabodas teh mah ngaranjuk kaget. Kulantaran karasa beheung si Docolo teh ngadadak jadi teas jika batu. Atuh eta kisan cabodas teh musirkeun tanagana. Hayang bisa ngadedengkek atawa ngabatek beheung si Docolo. Tapi sakitu musirkeun tanaga jerona teteh lah. Si Docolo teh hante kunanaon malahan mah kalah kasesirian we jeung sirikeun. Sok mang batek beheung kuring teh. Nah geuningan dage mang eueuh tanagaan. Sugan teh nyawe mamang teh jika orai sanca anu gede tanagana. Sok. Ya. Nah geuning. Kurang ajar sia. Kisan cabodas teh kapaksa we atuh kudu ngakajeleng ka tukang bari ngaleupaskeun cangkremanana teteh lah. Si Docolo teh geuning mibanda kahebatan atau kekuatan anu luar biasa da eta we. Jadi teas beheungna teh. Nah boga ilmu naon cenah ieu jalma teh. Atuh sakedapaan mah kisan cabodas teh acan wae ngayakeun di panarajang. Ukur teu seukeut merhatikeun ka si Docolo. Sedengkeun si Docolo katingali cungara cengiro we. Awas anu mah panas. Jika anu ngaceceleh kana pangabisa eta kisan cabodas. Kunaon kalah kamelong. Sok atuh ari boga ilmu jiga orai mah. Sok, yeuh pacok tah pacok. Rek macok kana suku, rek macok kana leungeun, ngan ulah macok kana taeun we. Dan nyeri atuh dipacok taeun mah. Kurang ajar sia. Docolo, sia motong ngahina. Ulah hanjaka deuleu. Lamun sia bakal dicangkalak, bakal beunang ku aing. Kisan cabodas geus kapancing amarahna. Laju teu anda bari ngakajeleng dina rajang dina jurusan jamukana. Panarajangna kiwari mah jika orai arek macok we, arek notog anu diincer tayalian di panon si Docolo. Kulantaran cek anggapanana ari panon mah moal kalapis ku kawedukan. Si Docolo mireungeuh leungeun eta kisanca arek macok arek notog kana panon. Geura si Docolo mah henteu yeuh sieuneun. Malahan mah kalah ka dibolototkeun we panonna teh. Uguh we atuh kisan cabodas teh beuki nafsu. Hiuk beletuk panon si Docolo teh beunang ditotok kulup leungeun eta kisan cabodas. Ceuk ijiran mah moal teu bocos eta panon si Docolo teh. Ngan bae kanyatana mah si Docolo teh tetep tagen we. Malahan mah kalah ka lel-lelan panonna henteu kunanaon. Sok kisanca. Panon kuring mah teu kunanaon ya. Tah totok dipek. Bising masih keneh penasaran. Olah kurang ajar. Nangtang. Buka ilmu naon sia teh Halah. Teteh lah sia teh waduk geuningan wadah. Bising hayangnya homa karena ilmu kuring heuk bakal dibejaan. Ilmu kuring mah anu disebut ilmu si balagadona. Alah, asa kakara ngadenges ya. Aya ilmu balagadona sagala rupa. Ayo, urang teruskeun tarungna. Hup, hiat. Kisan cabodas teh neruskeun ditarungna. Malahan mah arek ngetrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Jurusan camuka dina tataran anu pangluhurna geus dipetakeun dibarengan ku kakuatan sanca brajana. Dipiharep si Docolo teh bakal rubuh. Awadukana bakal bisa katembus. Ngan orokaya sakitu musirkeun sakabeh pangarti jeung pangabisana.
Eta kahayang teh henteu laksana kulantaran si Doclo teh tetep tagen teu unggut kalinduan ti kedaganginan. Di dieu Kisanca bodas teh kakara sadar paingan atuh cenah eta garong teh disayembarakeun da geuning gagas sakti mandraguna. Ilmu nu geus kacangking ku dirina teh henteu mampu pikeun meruhkeun eta si Doclo. Kaceleng Kisanca bodas teh ngakaceleng ka tukang bari neuteub seukeut. Bari sajeroning hatena mah ngomong sorangan kudu muji kana kahebatan si Doclo. Halah, paingan atuh disayembarakeun. Da geuning ieu garong teh hebat luar biasa. Sakti mandraguna, boga ilmu nahaon awakna wadah. Kakuatan sanca baraja aing henteu matuh. Tapi keun, aing masih kena penasaran. Are kagunakeun ajian sanca tapa. Ceuk ranta sate Kisanca bodas nu kiwari arek ngagunakeun ajian sanca tapa. Ari eta ajian sanca tapa teh mangrupakeun ajian anu hebat luar biasana. Kisanca bodas langsung geek diuk atuh bari kunyam mapatkeun ajian sanca tapa. Sedengkeun katempo leungeunna teh nyolodor ka hareup jiga hulu orai. Puguh we atuh si Doclo anu mireungeuh musuhna nyieun gerakan anu aneh. Nah rek nahaun cenah. Rek naon mamang teh? Kalah kagek diuk sila bari jeung leungeun kitu alah jika hulu orai nyolodor ka hareup. Arek dagang obat mamang teh. Kurang ajar sia. Rasakeun sia Doclo. Ulah karuhung. Rasakeun ajian sanca tapa. Oh, rek narajang deui. Sugan teh arek dagang obat. Sok atuh gerak ketrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Bising aya anu kasumput-sumput. Keun daku kuring ge bakal ditadah, bakal dising hareupan. Itu nate si Doclo mah sikepna teh tetep tenang we jika anu nganggap enteng. Puguh we atuh tumerapna ka Kisanca bodas teh beuki muncak amarahna. Sabada mapatkeun ajian sanca tapa, laju leungeun anu nyolodor ka hareup teh dikebutkeun. Aneh, sabada dampa leungeun Kisanca bodas dikebutkeun, dak dumadak aya kalangkang hulu orai nu kacida gedena arek ngalegleg kana awak si Doclo. Sedengkeun si Doclo basa mireungeuh aya pananajang mangrupakeun kalangkang hulu orai nu kacida gedena. Anu arek ngalegleg kana dirina teh henteu yeuseuneun, henteu mundur sasiku henteu ngacat satunjang beas tetep tagen we. Nya nu antuk nama awak si Doclo teh kahakan ku kalangkang hulu orai. Kisanca bodas teh geus gede harepan. Waduh hancur lebur cenah eta si Doclo teh kulantaran gagabah henteu ieu nadah atawa nyingkahan serangan ajian sanca tapana. Kan oro kaya eta Kisanca bodas teh atuh beuki kaget. Kulantaran basa eta kalangkang hulu orai geus ngalegleg awak si Doclo tetep tagen tungut kalinduan henteu kedaganginan. Malahan mah eta kalangkang hulu orai teh langsung ngiles duka ting ka mana. Nanaonan eta teh? Bari ngalungkeun kalangkang hulu orai ka aing sagala rupa. Sok geura alungkeun deui tah kalangkang hulu orai teh Kisanca. Kisanca bodas henteu nembalan. Laju kiwari ngebutkeun dampa leungeunna. Us. Kalangkang hulu orai teh jadi ngalobaan. Narajang kana awak si Doclo. Tapi si Doclo teh tetep tenang ngan baik kiwari mah ngebutkeun dampa leungeunna. Kalangkang hulu orai anu pating belesat pating belesur arek ngaleglegan awakna teh ditepakan ku dampa leungeunna. Plak. Gelagar jelagur kadenge sora anu pating gelagar pating jelagur mata katorekan nu ngadengena. Kisanca tapa manehna ngajengok dieu teteh geuning ajian sanca tapana teh henteu metu. Lamun kitu mah eta jalma nu ngaran si Doclo teh lain lawaneun. Lain bitaningeunana kulantaran mibana kasaktian anu hebat luar biasa. Alah, ajian sanca tapa aing ge teh matu. Anak itu mah bener. Eta nu ngaran si Doclo teh garong sakti mandraguna. Lain pilawaneun aing. Aing rumasa kateteh ada jajaten. Atuh eta Kisanca bodas teh jung cengkat
hante boga niatan bikin teruskeun tarung. Kudu ngaku karena kahebatan eta si Dosjlo. Geus kitu malah juwe atuh manehna ngagajel ngeluncat, ngejat ninggalkeun bakalangan. Euleuh mitra wakosna geuning barantos nyekapannya. Sagala urang tuna jajar carita si Dosjlo cukup sakti guriang 7 dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya peratosanana puntenna tina sadaya kakirangannya. Mang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.